wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Wilajeng enjing tapetang deui sareng abdi Angelika Mustika. Dina program Warta Bandung nu bakal ngebaturan ajeng tipikal 10 menit kaharep. Dina poe ieu aya 2 segmen. Nu kahiji nyata wisata horor di lokasi tas aya reporter Rizky Putra Hermawan. Sampurasun wargi Bandung. Kota Bandung katalah kota metropolitan di Jawa Barat. Kegiatan warga hampir teu eureun-eureun di ieu kota anu didengaranan Paris Panjapa. Tapi di balik herang Bandung aya juru poek nu nyepeng misteri. Salah sahijina nyaeta misteri sabeuneureuun arca pendeta pebrak di Taman Maluku. Seueur anu percaya yen pendeta Katolik maot dina kecelakaan pesawat sareng awakna dikubur dina handapeun patungna. Patungna bakal unglek-onglek waktu lonceng tentral hurung kaca buku anu dicekel patung bakal robih unggal dinten. Malah leuwih mistis asup pendeta bakal kita sabeuneureuun Taman Maluku wae peuting. Hentengan eta di sabeuneureuun eta arca oge kadang muncul inohong, buta, serta awewe beureum. Wargi Bandung, ayeuna abdi nuju sareng pedagang nu biasa dagang Taman Maluku. Punten Pak, upami tiasa naros, tos sabaraha lami Bapak jualan di dieu? 5 tahun. 5 tahun. Nah, Bapak kantos nguping atau napi ngalaman kejadian mistis nu pasti dia, Pak? Ada sosok perempuan wanita malam, dia sering keluar gitu. Biasanya muncul tengah malam. Tengah malam, Pak. Ya. Terus cina kalau malam-malam gini jalan ya, Pak ya? Ya suka berjalan dia tengah malam dia kemana gitu. Oh, itu Pak. Makasih ya Pak. Yuk sama-sama. Wargi Bandung, sakitu ti abdi ngaliput tempat konon mistis di Bandung. Balik ka studi. Matur nuwun. Saatos arurang wisata ka tempat horor di Bandung, hayu urang geser ke segmen kuliner nu aya di Lengkong Kecil Bandung nu loba ngejual jajanan viral di berbagai negara di lokasi atos aya reporter Hani Nur Zakia sareng Dimas. Halo wargi Bandung, abdi tos aya di Lengkong Kecil. Di tukang abdi atos aya nu aya ngajual panghulu. Sanu terang panghulu mangrupikeun jajanan nu di Cina nu viral di Korea. Punten teh. Pak, kami bios terang, teteh tos ngajual panghulu gaduh inspirasi di mana? Ini inspirasinya dari Korea karena viral di Korea, terus banyak yang nyari di daerah Bandung juga, makanya kepikiran buat bikin usaha ini. Atur nuhun teh. Halo wargi Bandung, di dieu tanggulan tos aya di tangan abdi, ayo urang raosan. Rasana amis tinu gula, sareng aya hasem ti soberina. Atos sakitu ti abdi lanjut ka baturan abdi. Halo wargi Bandung. Nah, di dia abdi tos aya makanan di negeri keju nyaeta pizza nyaeta ti negara Italia. Nah, di dia abdi bade cobaan heula sa slice-nya. Oke. Sasuapan untuk baturan abdi.
Rasana enak, ngeunah raos pisan. Ieu teh aya rasa dinu pepperoni, asam-asam tinu tomat jeung tinu saos-saosna. Bade ditambihan saos ge bisa sebenarnya mah, ngan eta opsional mungkinnya. Tah di dia abdi bade nyobaan dinu saosna. Tuang barudak. Raos pisan. Sakitu wae mungkinnya ti abdi bade ngabeakeun heula. Nah, ya abdi tos sareng si anu tadi ngadamel pizza. Nah, tadi abdi teh tos nyobian pizza meuni raos pisan. Nah, teh tos sabaraha lami diajar ngadamel pizza nepi rasana raos pisan. Abi di dia atau 1 tahun bade ka 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kamu tah eta teh berarti tos lami lumayan laminya ngadamel pizzana. Muhun. Rasana nepi raos pisan. Hatur nuhun, hatur nuhun. Amun ieu teh tos ti Iraha. Upami ieu mah di ieu mah cabang kadua. Cabang kadua. Upami cabang kayak mah anu di Cikuray TSM. Oh, Muhun. berarti ieu mah cabang kadua. Muhun ieu teh atos 6 bulanan mun atau salah mah. 6 Di dia mah bulanan. muhun. Terus sakitu wae mun Hatur nuhun nya. Hatur nuhun. Sakitu wae mungkin ti sim kuring. Hatur nuhun sampurasun. Wargi Bandung teu karaos tos 10 menit abdi ngabatureun jeung abdi sareng tim ngucapkeun hatur nuhun wilujeng tepang deui sareng abdi di program Warta Bandung selanjutnya.